Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemiar tub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Jajaka Tinemu Bagja. Ieu dongeng karangan DTS seri anu kadua. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieureun sabeuneureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru geus aya di saung duanana dariuk kalayan tenang. Idira heraneun sabab anggara ngeupeul buah anu geus bohak. Ari paroman jiga anu tas leumpang jauh, kesangna oge ngucur keneh. Kidira gancang mariksa. Aya naon jang anggara? Sok geura nyarita. Kieu Bapak, abdi teh rumaos lepat. Kumawantun neda buah anu sanes kagaduhan abdi margi kapendakna di walungan. Buah palid ku abdi dijewang, abdi hilap. Buah teh diseget teras ditedak, tos diteureuy nembe emut. Ieu teh sanes anu abdi Pak. Terus kumaha kitu jang anggara? Sumuhun, abdi teh pangna jauh di jugjug anggang di teang, pangna tebih oge disungsi. Aya maksad bade mapaikeun ieu buah. Nah leres kagungan Bapak tanapi sanes ieu buah teh. Margi ku abdi parantos dipapai. Teu aya di tangkal buah anu nuju leubet buahna. Kajabi ti tangkal buah kagungan Bapak anu kaleresan ayana di sisi walungan. Tah kitu Bapak, ceuk anggara tatagna ker sabab manehna mah hayang bebas tina Bang Baluh. Oh gitu nya, bener pisan eta mah buah tina tangkal anu Bapak. Da jeung nyana buah tangkal anu sejen iwal ti anu Bapak jang. Ari kitu hayang kumaha kitu ujang teh? Ceuk Kidira can pati ngarti kana tujuan anggara. Bapak, ieu buah teh aya keneh sesana nyangakeun ka Bapak. Nanging ku abdi tos diseget sakedik. Tos aya dina jero beteung abdi. Abdi teh nu mawi dumeheus bade nyuhunkeun katangtosan. Nah anu tos ditedak ku abdi teh Bapak ridho atanapi henteu. Tah kitu Bapak. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru, Kidira unggut-unggutan muji kana kajujuran anggara, tapi can waka ditembongkeun hayang nguji heula anu leuwih berat. Sangkan kanyahoan jati diri anggara anu saestuna. Anggara, memang bener anjeun teh geus kumawani ngadahar buah Bapak teu karana aya idin. Eta teh haram hukumna. Sabab teu bebeja heula. Tapi da ayeuna mah geus aya dina jero beteung. Moalnya dibijilkeun deui. Keun bae anu geus didahar mah ngan supaya eta buah jadi halal. Meureun Bapak teh kudu ridho heula. Kitu ceuk Kidira dariana ker. Sumuhun, maksad abdi oge bade milari karidoanana Pak. Geus kaharti ku Bapak oge, tapi aya syaratna. Naon syaratna teh Bapak? Eta buah geus didahar, saripatina geus ngahiji jeung getih hideep. Supaya Bapak ridho, wayahna ujang kudu digawe heula di kebon Bapak. Ngan moal diburuhannya. Ceuk Kidira beki peureuss nyaritana. Tapi saenyana mah niatna hayang nguji ka anggara. Mangga Bapak, mangga. Asal abdi dipasihan karidoan supados buah anu ditedak ku abdi ulah jadi matak panghalang kana lungsurna karidoan Gusti Allah. Naon kitu pidameleun abdi teh Bapak? Tuh, aya pasir baralaku eurih jeung ku kaso.
eta pasir ku bapa rek di kebonan. Jadi ku hidup kudu dibabad heula sing bersih. Mun geus anggeus mabad, bapa ridho sarta ujang moal dosa. Sabab buah anu diseget jadi halal. Tah kitu Anggara. Mangga bapa mangga. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru teu mikir dua kali. Anggara harita keneh ngamimitian digawe segutur ikhlas demi ngudag karidoan anu boga buah. Teu anggeus harita dituluykeun isukna. Kitu jeung kitu we tepi ka beresna kabeh geus rengse gancang nepungan kidira anu teu waleh nyaksian kana pancen Anggara. Bapak parantos mabad teh mangga nyangakeun. Syukur jang Anggara, ku bapa katarima pisan. Teteh hidup teh hiji pamuda anu gede wawanen. Jujur jeung satia kana janji. Ku bapa diridokeun eta buah teh. Moal matak jadi panghalang ka diri hidup. Sabab geus halal. Jawab kidira tandes tur daria. Nyapuguh we Anggara teh bungaheun pisan. Paromana marah mai. Aduh, nuhun pisan atuh bapa nuhun. Ayeuna abdi neda permios bade wangsul. Kela. Aya nu can rengse jang Anggara. Naon bapa? Anggara, bener bapa teh geus ridho. Tapi tangkal buah teh lain anu bapa sorangan. Sabab bapa boga lanceuk anu katalahna kiwarta. Jadi mun hidup hayang bersih pisan tina dosa, hidup kudu bebeja ka kiwarta. Jig tepungan tuh di gunung anu itu. Cek kidira nunjuk ka girang kahiji gunung anu kacida jauhna. Mangga bapak mangga, ku abdi bade ditepangan. Hatur nuhun kana piwejangna. Cek Anggara teu weleh segut. Saeutik oge eueuh tanda-tandahan jelu. Samalah mah terus munjungan ka kidira. Ku kidira diusapan tak-takna bangun anu deudeuh pisan. Nya sok bral Anggara, ku bapa didoakeun. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru, geus kitu mah Anggara leumpang deui maju ka girang. Mapai-mapai sisi walungan, ngajugjug ke tempatna kiwarta. Sumanget Anggara henteu ngurangan. Samalah mah bunga sabab aya anu nuduhan. Pikeun manehna boro-boro kudu mabad pasir. Najan kudu ngojayan sagara seuneu moal burung dilakonan. Asal dosana dihampura. Gancangna ieu carita jog anjog kanu dituju sarta geus tepung jeung kiwarta anu didatangan heraneun sabab teu wawuh ka Anggara. Ujang teh saha? Asa-asa anyar pinanggih ceuk kiwarta. Wasta abdi pun Anggara ngaja pisan nepangan bapa. Kumaregi aya dugikeuneun. Tembal Anggara sabada munjungan salam. Aya naon Ujang? Ngandarak-dak we. Anggara teh nyaritakeun pangalamanana. Dibejakeun kabeh teu aya anu kaliwat. Atuh mani olohok kiwarta teh ngan sapikiran jeung adina aya niat hayang nguji kana kajujuran Anggara. Tah kitu maksud teh bapa, ceuk Anggara mungkas kateranganana. Kitu. Kaharti atuh Jang. Ku bapa rek diridoan. Tapi ti bapa oge aya syaratna. Anu kudu dicumponan ku Ujang. Kitu jawab kiwarta. Enggal saurkeun, naon syaratna teh bapa? Tuh tenjo. Bapa kakarareng setas babad pasir. Eta pasir rek dihumaan. Ku hidup kudu dipacul kabeh. Ulah waka ingkah lamun can beres kabeh. Mun teu anggeus, bapa moal ngaridokeun eta buah. Tah sakitu Jang. Mangga bapa mangga. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru teu dua kali mikir ieu oge, langsung ku Anggara dipigawe. Tapi macul mah berat. Teu anggeus ku saminggu, tapi Anggara teu aral subaha. Estu sabar jeung tawakal, sabab geus boga tujuan. Ceuk pikirna, dititah macul mah teu sabaraha mun dibandingkeun jeung siksa neraka jaga. Cag heula nya hei.